yang tinarakasanana astaga wiratano kalawan patra kalayan mengaklarakan aksara kalih namini kuning aksara wilancana kepindo aksara wilancani wancana itu aksara udah wilancani wancana itu aksara wakasannya dan aksara wilancana dipun minucat mibaing pengawatan kilain dipun damel aksara tigang asya tiga itu dulu dasar itu puluh jadi aksara 30 nyatanya dados aksara wilancani dipun minucat mibaing pengawatan kilain dipun damel aksara kalih asya kali kedua dasar itu puluh jadi aksara 20 nyata oh jadi aksara kali dasar ini wicik-wicik akan sawiji-wijine karena cara kata kasyawala pada saya nyahlan maka batala amin saprapanipun pokana Prabu Jangga aksara kali dasar dibagi datang apa karena cara kawita asal data syawal itu kayaknya pada jayanya keluar lain maka batala ikut Sabina tutu negara kawalan akan jalan akunya banyak dua ucapan punyung dhuwur gawi bawani kan wonten ing dasar negara gede umur padang jagat itu kukusir negara pasir wakil Citawi pasir kusyabura wakil iku gunung Jenawi murasana kalian para genturkan kinuturkan teraing kang sinarita kacarias nyariasaken ing gawan penuh di negara tetapaan jati sampurna anu kasono kaya sanis kang cingeya Pandita Suwada Geni kalau yang dipunadap ingkang putu anu kakasih Raden Gatot Kaca putu Abirman Kang Cingeyang Gagasakti Mandraguna Totosan Bojana Kulit Ganti Sukmakan Dangit Dewa anu luhung naku Simarna ku panalar sugih naku pangarti kalayan tutas tina katimuan kagagahan kasaktian lan Kaman Praguna
Ieu Kangjeng Eyang Pandita Suwana geni ti Pertapaan Jati Sampurna nyaeta ipuna pingkang putu Raden Gatotkaca oge putu Abimanyu. Lami-lami punirakan mangkaten pangandikanipun. Raden, buah hati kemang soca mustika ipawenganan Eyang Hidak Teju bagia Hidak Teju ya atu carikna ka payung kasih anaki Iju Eyang ya kadieu. Pancingan Gatotkaca yang akan semua pengapaktes kuhunyuk sila pancingan Kangjeng Eyang olehna tieta tansah diajeng-ajeng dupaya pikal syarat tiasa hanimalan Kangjeng putuk pancingan Gatotkaca. Kieu aing ngaran-ngaran geus kolot mah anja ngomong oge geus sabadung sakali geuningan Abimanyu ya kapayunju saking caricak Kangjeng Eyang Kaulakan Eyang kutukan senayan Abimanyu aturaken repunuhun laksa ketika binyahan kehunyuk sandapan senayan diterima Eyang Jung lalu timalan kaulakan Eyang Bagja Eyang ben Kanja dawa teh geuningan hayang hiburan belucu aing ngaran-ngaran sifat kolot mah disebutna oge geus nunggang gunung aing ngaran hartina nunggang gunung teh Eyang teh geus cueut kitu tah geus lamun dina bulan teh mah Eyang teh geus bulan Desember tah kuarana teh eta Kanca Eyang teh mun sateacsana ieu itraskeun teh minta hiburan lucu etang-etang panginten kaul kanu gaduh hajat kantenan deui ayeuna urang ngarantos ngajalankeun nyambut kemerdekaan anu ka-75 lucu. Allah diapa Pernikahan siapa yang petokan dan petokan kadang ganti sebatkan kejokan kapapak seni sore Kajatikan suara Raden Eyang teh ngerasa sugema karena jeung bagja hate Eyang dibandingkeun jeung gunung anu sakitu sing jalagerna masih gede kanyaah jeung kadeudeuh ka hideupcu Eyang teh ngarasa reueus anu taya papadana encu saperkawis atuh panginten Eyang teh reueusna teh heueuh ti leuletik hidup di ais ti ongkle ayeuna geus gede geus jadi pamimpin hidup teh ciu
geus dewasa hidup teh geus mujeuhna hidup teh rasa gede jeung tanggung jawabna aya ngaran-ngaran figur pemerintah teh kudu nyahan kedah dedehan kelah asihan kudu sabar kade ulah cuet ning kanu hideung ulah ponteng ning kanu koneng ulah boga rasa dendek kopi hidup teh cu kade hidup teh ayeuna dijieun figur pamimpin dijieun figur pemerintah teh ulah ceuk eyang teh tadi ulah dendek kopi si kaya jeung si miskin oge meureun sarua dipikanyaan tah kitu gede eyang teh kade mi HP panon mi HP ceuy lain ngandung ayeuna makna ama mi HP panon ka hidup di PHP keun di hidup tapi ulah satempo-tempona eyang teh ningali hidup lamun lain tempoeunana lamun ayeuna ceuli ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana tak kitu cu kade hidup teh cu kudu berjuang nagara jeung bangsa kade rek usaha deui meureun dimulai iwati urang keneh hidup teh cu da moal bisa ngamulai bangsa urang meureun da iwati urang keneh moal mungkin bangsa dengan ngamulai bangsa urang pangais jeung pangampih teh kade hidup teh cu ama teh meureun geus kolot geus tutak pueus huis eyang teh geus nunggang gunung ngomong oge eyang teh heueuh sok loba poho jeung loba penyakit be eyang teh cu kade ya atuh salihna kapayun cu meureun aya sapatah dua patah kata eyang teh meureun ka denge ku hidup cu bagja tina menang eyang teh papangi jeung hidup anu parantos langit tarapat tepung lawung pamprot yoho Allah mengkalakan siria kalimalan pala kamu putupan sinengah mual ngicing sila pempok sinengah mual paha kana timbalan kanukan ceri tangsah dia aja jilara putupan sinengan gatur kaca dina ingkuning ngeyek daya bolah negara dina jaman kiwari putu jauh atanapi tabih dina anu sakumaha bukan cing eyang dicarioskeun we kanca eyang teh heueuh ngadenge eta sora budak kamari nepikeun ka genteng kitu sarana nyaya naon atuh eta tina ti corona nepikeun ka wibawa jeung komara eta incu eyang henteu era eyang teh jeung boga pamor teu mubadir naon ngadik-dik ti leutik ayeuna geus nepikeun ka dewasa disebutna oge geus jadi pamimpin geus jadi papayung agung ama teh heueuh sabarina jeung sugema ngan kade sakali deui hidup teh kudu bisa ngambah jumantara dina enggunging zaman kiwari kade zaman kiwari mah bisi
kabobodo teh nyoka samaran tingali bisi aya juri nyiliwuri setan sumaramah kelong anu newon-newon nyecio timbalan kaulah cengkang ciriam cu abi maju kaulah api manyu kaulah kancing iya maturakeun atuh tina naon rupaning kalepatan ageng semawan tening alit pamugi we krasyana hapunten tina naon rupaning kalepatan ditarima ku ieu tansah dia jeung kaulah kaulah tak itu kakuping ku hidap teh cu jauh timbalan kaulah cingwe tah atuh ayeuna hidap teh geus dewasa geus cukup umur jadi pamimpin geus cukup merenang ayeuna teh hidap teh tina alam lalagasan kana alam ribitan meureun geus meujeul nanyakan sa tos sabaraha taun Yuswa teh hidap teh cu nya putuk pancingan kirang langkung kana 30 taun cakap sakitu mah malah di kampung mah umur 30 tahun teh geus boga anak 2 nah itu hidap teh cu komo deui ayeuna geuningan urang teh ieu teh dina acara teh heueuh walimahan panginten urang teh henteu luput urang ngadoakeun ku sadayana deuleuh kanca anu sakumaha neme parantos dijalankeun panginten ku Bapak Saibul Hajat nyaeta Bapak Romadin kalih Ibu Dede mudah-mudahan eta panganten teh sing dijantenkeun rumah tangga anu sakinah mawadah tur warohmah lucu tah kumaha ti kitu kade sakali deui eyang teh kahidep pepeling mumpung eyang teh masih keneh bisa umelarning di alam dunia da aing ngaran-ngaran hirup mah meureun jodoh pati bagja cilaka meureun rahasia lu maha kawasa nya kanca kaulah kancing ieu jelaran atuh dina dangat anu ayeuna putuk pancingan katot kaca moal ngicing sila pekok sinema moal paha kana timbalan ka pangerasakan ciriya katampi disimperiuni murmuna dihadapai pada pelantik kekenan kewakil Syekh Putra Panjenengan syukur tahu meureun kade sakali deui eyang teh mihape hidap ka hidap teh dijadi papayung agung di ieu nagara ulah dugikeun ka patoja ieu nya ciu jauh timbalan sakitu teh nya kade sakali deui eyang teh rek nitip ka hidap teh ciu lurus jauh timbalan wayahna hidap teh cu berenang aya naon perkara oge eyang teh meureun pasti bakal kadenge ya jig ayeuna mah geura lumah kubra geura lumampah jigra ini pamit kaulah kang siriya dina rahasia kaulah beri mancen tugas dina sakumaha jadi aparatur ning pamimpin aparatur ning pamarentah syukuri
pamit kaulah kencing iya di dalam resan iya putuh pancingan perimalaksanakan manusia kumaha iya gaya ulah daerah jik suku diduakan gue iya jik Kutukan semangat api maya pada kundur sakit kelam kelakan semangat jik diduakan gue yang hidup jik Singaya dinaginan jar kewilujengan heji ainaran sifat kolot mah menjadi anak kadedeh kawas kasih kacinta menjadi anak gaya dunia kinasihan cuci didoakeun kueya ngamune kasenian Dundun dihan dalam hiung cakuna dihan juang siang kendil bahan sampurun cak mangsana keti sampurun Acarasnya rasa kening kawan kening di negara Astinapura Kasepuhan Wikudona ti jajar Sokalima Iya, itu ya. Aduh, nah ya ngesulit. Menikah tutulu yang tenggu mekakol. Menijeng dilewihan sagala. Atuh aya ngaran-ngaran sifat kolot mah cukup atuh sambil lekuk saribul. Ieu mah jeung ditamahan nepikeun ka sababaraha belekuk. Bonusnya teh meureun ka anyar panganten. Ama madang geus kolot aduh. Ya. Aswata Aryuna Karya Jaro Aryuna
kasih. Geus beula mah teh geus teh papanggih jeung hidung. Kaula kencing mah Aduh. Mani asal geus karena hade mah eta salah. Ai ngaran murid mas mah anak murid teh hiji. Kadieu atuh nya. laras kaula cingan bagi Cing. Itu mah gua mah ini bari urang ngopi gara jeung ama. Mendapat tidak dosa Sakana jantan Desa Yono Tapian Kawanan Silaman Sariman Kadieu atuh suat. kaula kami satu Menggaulan Sasaran
Kan mitra kaum lagu sadaya wilujeng patepung lagu tilung seni Sunda yang golek Giri Putra Mekara Sawagi etang-etang ris ngaba padalang oge aya pamulutna lagu saudara teh di Saidul Maksad gulpi lagu nate bangun hidup diteraskeun kana Bamandari oge lagu anu kadua dina judul lagu nate manis bari diibingan wilujeng ngadangukeun kapun wa tawwa suhai wa
Kajabi terkaunda usahaya rengse dina lagu Bambung Hidung diterasin kana Panandari. Saurna teh hayat kagagelan masih kene ti segul maksa kamu kapan dapur. Dupi laguna teh dina judul lagu Adu Manis. Adu manis pada diibingan cenah bunyi iis. Duet ya teh bade nyalira hoy ya nyalira kan saurang teh. Manis, aduh manis. Pancasila di sana
ganti eta teh putra kaula anak lancak sarua we jeung anak kaula nya anak hidup mau disebutkan anak padauk di Pangalengan teh atuh jauh nepikeun kapruk-kaprukan cenah ka ditu kalmur mah ceuk urang mah langsung atuh jalan bombolan Cek wayahna we atuh lamun kitu carana mah si Gatot Kaca daek teu daek ku kawarek dijerokeun ka Nen Dewi Lesmning Puri cocok mumpung caan bisi kabur poe bilih kabur yang pareum deui Bapak Amir nage panginten bisi kabur urang dijen kesempatan dalam kesempitan si Gatot Kaca lamun nepikeun ka geus ngahiji ka Nen Dewi Lesmning Puri aduh ya amat teh kasih bakal aman ya bakal aman tuh aja dina laluasa bakal ya dina repeh rapih kemah ripah pasir wukir los jinawi murid yang kabeh-kabehan purawa di mana lamun dikeresakeun nepikeun ka jadi bebesana meureun aing ngaran-ngaran papayung agung mahkota Prabu Kerajaan Nagara Astina teh meureun 7 poe 7 peuting doger monyet mah topeng mah calung mah dangdut mah doger monyet naon oh bagus nya atuh lamun kitu carana kaula bade lumampah we bari neang Gatot Kaca sejak mumpung masih kene sore da Gatot Kaca mah geuning sakudar idar taradekeun cicing nepikeun ka suku prakaprakos manuk dadali keun gagal beran ka luhur CS pisan sareng Bapak Kadus penginten Bapak Ade atana pe Bapak nu gaduh hajat aduh ulah aduh cek ama oge ku ngerasa bosen ti tadi aduh wae amat teh nepikeun ka tos tataros geura ka tiap-tiap dukun belaan beak rokok geura rokok beak geura ngajodoh henteu kade ka kantun bisi urang ada mah lain ka ditu urang wawartos we ka Bapak Kades Desani Galasari kahati atuh hama nya lamun kitu carana mah siapa mulutin lu masyapan jatina kana los atuh lamun kitu carana amas atuh masalah doa tong bojeng-bojeng nepikeun ka dipinta teh dipinta oge meureun kolot naon ngaranna masalah doa kana jadi anak ulah kaulamu sok
si kasep sial sugan we atuh hidup ke boga idanan aya sugan boga amplop ge dibikeun mereka hidup sugan Terus rampung dawuh tutas pangandika. oh berat ulah syaki belakok ya boga tukang Serius Raden Gatot Kaca menuju kaya anak. Lami kadang kapanana Arjuna pernah Pandawa pernah pingasat tengah asmara kasya Kasih ular wayahna di mana hidup teh Gatot Kaca saya kanjeng Baba kaulah teh rek hayang papangih jeung hidup kasih sebanget daud timalang kudu kaulah kanjeng Baba iya jadi nafsu aing kita tadi gara ningali gara dulur-dulur aing sanepikeun galak tong garam atuh sia teh goblok aya kawan mah datang hareup nepikeun ka kitu sia garam ku aing wani mah teh datang ka hareupeun aing buat dikarekep sia ku aing. Syak
Alah geus berat ai. Lieur cenah lieur. Udang sia. Alah, Ka mana ragrag cerita? dialungkeun ku uing ka ditu ka laut kidul ka taman Manalwasyu alah. 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 Ngalajapu. Ngalajapu jeung ngalah hejo tongong goblok. Alah, sia-sia otot teh sia ku aing ah. Urang bawa ka dunungan aing sia. Syah. Ayah. Badag euy. Meni jago gede gitu kan. Lain ai jelema nu badag ieu parabotna kumaha nya. Wah, mata sagede bedug kan. Euy, Panakol bedug geus sok cobaan. lamun jelema jangkung badag ieu parabotna sagede kumaha nya. Cobaan toel. Toel heula yang nyaw kan. Euy, Toel. Toel. euy, Toel hayang nyaho. sok sieun hirup euy. Nah, kan wae. Babuk tuh euy. Alah. Alah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih eta malan kan. Sampurasun. Rampes. Halus euy. Kulo nuwun cenah. Teu bisa euy. Kulo nuwun. Kulo nuwun. Muah. Hese. Baik suk deui ku guru ka itu ka Cipatujah. Di temalan gerak kurak parabon. Alah. Saha itu ide? Wih. Kalapi daksa. Hei. Kalapi daksa. Tanpa daksa. Ini bisa lupa bisa gitu. Nyaha itu saya tanpa daksa nepikeun ka lelumpangan. Sia geusna kopet. Kopet. Kopet belegu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selawina saja tidak gitu. Saha wi. Kalapi daksa. Daksa lain tambah daksa kan. Oh, kalapi daksa. Suka tetap daksa mah nyelumpangan. Ari maksud aing teh bete pulang gelut euy. Jeung saha?
si Otot akal anu gitu ulah sok itu selain lamun teu wani balik lamun sakira-kira teu wani selain balik ka ditu keheulaan atuh dewek teh da meureun dibere tugas ku dewek teh kudu nungan kudu bajuang era atuh dewek teh meureun ulah kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri ngepek jawer ke jangjang heuy aduh IDP we teh heula ngabayang encan si goblok ari sia arek gelut jeung aing arek ngobrol ngobrol heula we atuh badami aduh lamun sakira-kira si lain eleh ku dewek di amplopan si lain sabaraha loba mending gelut mending amplop Kang heuy tong kagagelut kurang sililedek kitu sok sanu ngamak eta eleh oh kitu mending sililedek sok jeung nu gede kitu tong kagagelut oh sia erek gelut heula erek sililedek heula lamun amak eta eleh wah sia we urang sililedek heuh saheula eta ai naon we silaing heula atuh dewek heula Kang heula saha we atuh sok pek silaing dewek sok sawuku si jiga monyet dewek heula silaing pek sawe dewek heula we sok maksudna heula sok sanu nu anu meunang ai sia saha ngaran aing cepot asli eta cepot sia ngaran cepot aing bapak sia bapak Semar aing nung sia Setriagen aya ki sia nah tuh sia teh goblok mun ditanya teh sia eleh hamak hamak sia eleh nya euy bayar Kang 100.000 eleh Kang sok sia heuy alah sok Kang aduh geus sok sia si cawukuk si goreng padu dengi ku sia heuy sok apa sering inung sia nya apa atuh goblokna inung aing ini lahirkeun ai dilahirkeun teh sia teh bolotot nya heueuh anjing kumaha kayaanana dah hayang ningali situasi si goblok halah bisi nu aku Mama marau geus sia anjing etong hayu omong meneng kulo cing aing naon anjing sia teh gelut nyolokan taun beli deui lain meni gede gitu sih kan geus atuh anjing getek kumaha mun parabot aing hirup beli deui da loba jahe di dieu mah jahe naon sia teh goblok jahe janda herang hop si anjing kuling khasna alah eta ku dibebelenyengan dina hareupeun ceker aing si goblok lain dia mau leutik ke jalanannya kan alah sinyaho aing tukang ulin si de alah si goblok sok siap
Oh siap. Entah udah kata anjing bisa rono hai. Gatot kaca lamun kitu carana anjeun kekeh peteu ke hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang ngerakeun ka kaula rasakeun ku kaula bakal dipanah ku senjata kaula. Kangjeng Pawan cuk kaula teh tadi kaula buat nampi tina sakala kumaha lamun kieu carana kaula cek kaula teh tadi kaula teh can aya rasa cinta can aya rasana bogoh kaula lamun kieu carana kaula rek lumpat rek bebeja ka urang nagara tirta dahana. Lajeng Gatot Kaca lompat ngebrik nyatakan jeung Eyang Cakra Dewa. Aduh, kieu assalamualaikum. Alhamdulillah simkuring parantos 7 kali. Ka Haji, ya mudah-mudahan we atuh simkuring teh sini jantenkeun Haji makbul. Di dieu teh ama teh muka pasantren. Di dieu ti negara tirtadahana syukur alhamdulillah eyang teh Lajeng Gatot Kaca tumengkapna ka negara tirtadahana anu kabujung Tirta Cakra Tiana.
jasa sama jalan mah di sisi pagar sebaran bah musik mau pemenang mah orang terus menang mau ini dari bawah Maroki barakanare kasih tumas Maroki lama selanggar mah anggap pamil tangkas loyo dan sama kumasuling lawan siung reka mana hidup teh cu kaula teh asa ruas anu taya papadana asa ngajenghok teu aya iberti awal menak kadatangan menak ka dieu tara-tara ti sasari ieu pasantren kaula teh gaduh pasantren tadi nama cek kaula teh bilih mah aya anu bade nyumbang da panginten itu dipengker ge teu acan deui teh 2 lokal deui masih keneh manyang da panginten ieu teh naon murang kalih teh seueur beuki ditu teh tiap tahun tiap bulanna teh kaset teh acan aya pendaftaran itu ieu murid baru ayeuna teh kaula teh gaduh pasantren nya di dia tutugan Gunung Parasu sepuh ieu saperkawi satu sepuh nyunkeun dihapunten tina samurayaning kalapatan masalah hampura mah kase tombujeng hingga dipenta malah teu dipenta oge panginten sok sanaos ayeuna eyang ka hidup teh anyar pinangi dauh ti malan ai ngaran-ngaran anyar pinangih mah heueuh atoh teh pacampur naon bunga teh pacampur jeung kareuwas aya naon su ulah di dinding clear gendang siloka gla eces bejer biaskeun ka kaula akan napi ka ama blak-blakan ka ama hidup teh cu ti mana saha kakasih bade ka mana naon tujuanana sakitu we ti kaula mah saperkawis kaula muningakeun Gatot Kaca saha Gatot Kaca oh Gatot Kaca percanten dedeg pangadeg jangkung badag itu mah ngaran Gatot Kaca teh sieup ku paroman beungeutna oge payus jeung ngaran kaset
Swanten dugikeun ka ngagerem ngagang sakitu. Dugikeun ka agam kitu, ama oge baheula teh kitu we. Hanaruan ama ngagerem di Pasangrahan ka Cipatujah ka Kampung Agro dugi. Leres pisan Kancing iya. Atuh panginten kaula teh nguningakeun. Ngaran kaula Gatot Kaca. Nyaeta kaula teh tempat tinggal di negara Pandawa. Amarta. Dupi Rama. Rama teh Kancing iya. Kakang Bima. Maksud hideprek naon kasep Gatot Kaca saperkawis kaula nyangakeun salam silaturahmi ka si ieu ditarima kaping 3 kaduana kaula putra Gatot Kaca diunag-unag ku pun paman yang kaula teh nyuhunkeun tulung kumaha kasep nya kaula teh diunag-unag ku Kangjeng Paman Rama Arjuna. Rehing kaula teh bade dicodokeun ka Den Dewi Lesmaningpuri ti negara Mahkota Putra Prabu Duryudana ti negara Astina kitu sieun. Ama mah baheula keur ngora sing saha jelema anu ngajak hewen langsung ama mah baheula teu hararese ama mah yo langsung ditubruk we datang ka KUA mawa NA kesempatan padahal sanes ku kitu ieu sanes ku kitu naon maksud jeung tujuan hidup teh datang ka si eyang ieu nya kaula dongkap ka si eyang teu aya kacabi kaula teh nyuhunkeun pitulung ti Kangjeng si eyang ieu tina masalah perkawis nya kaula teh dalakasan kana alam rimbitan kaula teh dina waktu saina teu acan pemaksud kanu bojoan kitu ieu paninggalkeun ku si ieu sakira-kirana ieu Kangjeng Paman Arjuna teh sareng kasepuhan Resi Kumpayana ti negara Jajar sok kalimat teh bakal tina hatena sanubari bahkan bade nikahkeun ka kaula atanapi kesempatan dalam kesempitan kaula jin modal ke santai sok urang teleng ku ama urang tingali ku ama nya ati sakali deui kaula nyuhunkeun pitulung ti si ieu saha tadi teh kakasih hayang teh upami dipercaya mah kaula teh Kangjeng Eyang Merah Kaca hampir sami atuh jeung kaula mimper saeutik cing ulang teleng ku eyang lajeng ieu Kangjeng Eyang Merah Kaca rep sidakep sirukut tunggal babahanan catur dia catur araning opat dria angen-angen tirta cipta rasa cipta budi aduh
dijieun modal ieu mah geuningan hidup teh cu dijieun modal kumaha teh ieu dijieun modal teh hidup teh khususna ku wikudorna kasepuhan ti jajar sokalima kade kedah waspada sapermana tinggal aya atuh ngaran di ditu kasepuhan Resi Kumbayana oh iya tah kade ama mah rek papatah kahidap rek ngilingan kahirap mumpung cantik ada brus kana waktuna kade hidup teh geningan lain satria pinili kudu waspada sapermana tinggal yen hidup teh rek dijieun modal ku kasepuhan Resi Kumbayana ti jajar sokalima kade kudu waspada Raden aduh ya atuh langkung ti payung kaula nyuhunkeun di hapunten nuhun atuh si Eyang sami-sami ku Eyang oge tong boro-boro masalah hampura dipenta malah teu dipenta oge meureun ama teh meureun kahidep sok sanajan ayeuna anyar pinangi piraku jeung teu dihampura jika tuh kaula tulungan si Eyang kumaha cara sareng katangtosan raya kaula teh tuh di ditu di negara Tirtadahana aya hiji istri anu geulis kawanti-wanti anu endah kabina-bina eta teh nuju sayembara tah lamun sakira-kirana hidup tina alam lalagasan kana alam rimitan Eyang masa tujuh keneh ka Tirta Dewi jeung tibatan ayeuna dijieun modal ka Dewi Lesmaning Putri putra mahkota Papayung Agung Raja Negara Astina buat nuhun yang perantos ngulungan ieu ka putra panjenengan Gatot Kaca nganuhunkeun ieu sami-sami percaya ka ama percaya ceuk kaula oge tadi di negara Tirtadahana teh aya hiji istri atanapi hiji wanoja anu geulis kawanti-wanti anu endah kabina-bina geulis teu aya nu nuruban pijodoheun hidup didoakeun ku ama dina enggoning ke ngajalankeun rumah tanggana hidup teh sing aya dina mulus rahayu berkat rahmat sareng salamet tu rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah ngan di negara Tirtadahana teh nyaeta ayeuna teh Tirta Dewi teh nuju disayembarakeun nuju aya sayembara benar anu dijieun jagona teh di negara Tirtadahana teh nyaeta kakasihna teh Tirtasati benar Parisa kinten-kinten kaula upami sing aya jodona ka Tirta Dewi kumaha sia nya atuh kaula oge bagja tinemenan ngadukung anu luar biasa emang kaulah teh heueuh ka kade bisi kabobodo teh nyoka samaran tingali hidup teh cu satuju pisan ama teh ngan tetep hidup teh ulah dugikeun ka kitu bisi kapangi